Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa subscriber YouTube Mang Cecep Gorobacep anu satiasa tuhu manco di mana wae ayana. Dina dangat ayeuna urang neraskeun hancah carpon tina majalah Mangle tahun 1862 nomor 62. Carpon anu baris kapidangkeun judulna nyaeta Sabta Asmara. Ieu yasana Bapak M.A. Salmun. Sumangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos wilujeng ngadangukeun. Bakat ningku dedeh ka Arjuna nu dianggap nurunkeun raja-raja di Pulau Jawa. Dina padalangan mah sakur anu alus sakur anu hade sakur pikalucueun tangtu dieuntepkeun ka Arjuna nepi ka bawaning ku hayang punjul teu era-era disebutkeun magar di mana nu denok mondok di dinya aya Arjuna. Ku Arjuna mah magar teh moal ngari nu geulis moal nyesa nu lenjang tuluy disebutkeun magar rantab popotongan di unggal patempatan. Sanyana henteu kitu. Arjuna teh estuning satria nu pohara ngagungkeunana susila ngagedekeun kajatnikaan sumawona daek lacur rucah ngalantrah apan digoda ku widadari 7 digalentor ku Banowati dipelet ku Permoni anu ngarupakeun putri geulis ge kalah mata kaisinan anu hayangeunana. Arjuna mah teu gedag bulu salambar. Cek anu nyararitakeun teh pangna Arjuna pada mika bogoh teh dumeh boga 7 rupa ajian asmara tuluy ditetek hiji-hijina. Ari kukuring pangangguran ditanyakeun harti-hartina ka anu nyaritakeun teh bet ngirung terus pungak-pinguk malah tuluyna mah malik nanyakeun si horeng nabarabat nataan soteh cek beja buktina nyebutanana oge henteu balener da tadina dedenge tarak tuluy cenah dicenahkeun deui atau kahar ti upamarek geseh oge ti anu sabenerna jeung ongko asmara anu 7 rupa teh lain-laining ajian Arjuna eta mah panataan rupa-rupana asmara teh bae. Ieu hiji-hijina. Hiji Asmaratura hartina muriang asmara. Anehna teh sakur anu katerap Asmaratura ari badan mah walagri henteu panas henteu tiris tapi sok cara nu gundam. Diuk tengenah nangtung tengenah ngedeng tengenah lempang tepuguh nu dijugjug najan panon tunduh sok tara bisa reup sare gawe teh nganyileuk bae tapi deui ari nyaring rarasaan teh asa ngimpi asa reureujengan bae jeung si manehna. Disebutkeun cara nu gundam teh dumeh sakapeung sok mudal tina sungutna sakur anu geus mucung atawa leber minuhan hatena teu puguh upamana bae nyebut-nyebut ngaran si manehna boh digereyemkeun boh tarik malah biasana mah bari jeung ngarahuh atawa humandeuar haharewosan sorangan. Lamun nu gering teh dahar nginum atawa naon bae sok sakapeung tara bari sadar ngajak dina hatena ka si manehna malah ari dina ciptaanana mah si manehna teh mane asa aya di hareupeunana atawa di gigireunana. Komo lamun seug bari jeung aya gambarna atanapi potretna mah kawas nalin omong kosong upama disebutkeun dina samenit aya 60 kali teh di reretna. 2. Asmara Tantra kawasna lamun dipaksa disundakeun moal leuwih keuna tibatan disebut edan beungeut. Lain kaedanan dari kaedanan mah nu mana-mana ge puguh keur kaedanan ieu mah edan beungeut. Cara anu gelo henteu bisaeun ngabedakeun mana nu alus mana nu goreng. Anu keur katarajang asmara tantra oge kana beungeut kabogohna mah kitu. Anu dipikabogohna teh bisa jadi irungna mah pengek atawa bibirna mah jeding. Mun teu kitu pipina kembu atawa tarangna nongnong malah make pitak sagala aya. Huntuna lamun teu nyanggorong boa nyanggereng beri reges cara ragaji rompang. Tapi da keur katerap
ku asmara tantra anu bisaeun malikeun paninggal katenjona teh irung demes asa mancung, bibir jeding asa galing, terang nong-nong asa rata, pipi kesrak asa limit, huntu renges asa papak, betekok ge asa lenggik. Ari anehna pikeun anu edan banget bet anu pangnarik atina teh eta tah cacadna. Upamana bae anu bibirna semu nyodor cara nu jontowor dina normal mah cek saha alus, tapi pikeun anu edan banget mah puguh jantoworna teh anu matak deung leuleun teh. Urang kana panci atawa katel anu kentob alias kempot moal resep, tapi ari pikeun anu keur edan banget mah malah kayumieun teh kudu seuri kempot pipi cenah. Malah ku kamurahan Allah nu Maha Kawasa aya jelema bogoh kanu pecak, dumeh ngarasanya ku pecakna cenah, bogoh kanu cingkad dumeh karunya ku cingkedna. Tah eta anehna ajaib keur saning Gusti nu Kawasa ngatur jodoh manusia. 3. Asmara nala. Dina basa Sunda asli mah hurungna cinta, lebah dia diibaratkeun kana seuneu. Dina umumna naon-naon anu kalentab seuneu sok tutung atawa sakurang-kurangna ge panas. Kitu deui jelema anu kalentab ku asmara nala, teu kaopan pisan sautak saeutik ngan panas jeung timburuan bae. Leletikanana upamana urang nyebutkeun yen sora si manehna teh rada sember, henteu harus cara sora dimimin upamana. Leuh kitu-kitu bae ge geus cukup pikeun nu gering teh ngayakeun reaksi hebat sarta agresif. Beuki rosa urang ngawada, beuki matak balahi reaksina tinu gering teh. Pacuan urang pangangguran heureuy jeung kabogoh anu keur katerap asmara nala. Sanajan heureuy urang teh saenjana banyol anu ilahar sarta lumrah bae, pikeun nu gering mah tampolana cukup dijieun alasan pikeun nyabut balati atawa ngalugas bedog. Manehna pohara ngarasa asa dihinana, asa disundutan, asa direram. Galak timburuna jeung curigana, udu bilah. Henteu arang si manehna sok ditutuding magar nyerong, magar nyelewer, magar geus bosen. Ku urusan nalutak laletik teh babari pisan hurung. Contona, si manehna lalajo jeung dulur misana sanini saaki tur kungsi babarengan saimah, nepi ka geus asa jeung dulurna bae. Mokaha teu bebeja kanu gering, tuluy kabejakeun weh. Kudu tarima dilandrat weh si manehna teh. Pertanyaan-pertanyaan teh mani alabatan ti jaksa kasakitan. Daek-daek bisa ngajak pegat. Contoh sejen, keur si manehna babarengan tumpak kareta mesin, lara papaliwat jeung urut batur sakolana. Itu ngagupay, ieu ngagupay. Gupay sagupay-gupayna bae dumeh ka urut batur sakola. Tah eta teh geus cukup pikeun jadi alasan ambak-ambakan, nepi ka ngakalakeun sagala kanu tadi pagupay-gupay teh. Padahal pikeun barudak ayeuna mah normal sarta jamak bae kitu-kitu bae mah. 4. Asmara papa. Hartina kahinaan nu keur nandangan cinta. Tegasna pisan eta nu keur gering teh boh sadar boh teu dihaja nepi ka sanggup sarta daek ngajalankeun pagawean anu biasa mah dianggap pohara hinana. Upamana bae manehna teh nepi ka daek boga kalakuan cara bangsat anu rek maling, poek-poek sumeleket, peting-peting kumarembing, daek kukurubutan nu bala, moncor tina pagar, asal bisa ngadeukeutan jandela si manehna. Atawa dibelaan cul salat cul ngaji, mogor di imah leutik anu dina normalna mah disebut imah centeng bunian atawa panglayar bangenan. Mun teu kitu dibelaan kahujanan kabulusan ngalalengkong di tempat anu geus dijanjikeun baris papanggih. Nyucudna henteu arang aya nu luas jadi bangsat, maok maling, pikeun ngabungunga hate si manehna, pikeun mahugi atawa nembongkeun pamor, ngarah dipiheueuh. Mun lalaki dibelaan nodong atawa korupsi, asal bebenangan geusan mikat hate ka bogohna. Mun teu kitu rajin luas teh gak ngagariduskeun banda pakaya kolot, dapon bisa sukan-sukan papacaran jeung ka bogohna.
ninggang di awewe siga geus leungit wiwirang dibelaan ngengken atawa muruhkeun yen pikaresepkeun ka bogohna. Tampolana teu era-eraheun deui dudukun nyar asihan. Ceuk Nyi Ronggeng teh mah meuli tek-tek jeung jambena meuli mayang saboboko, meuli pelet jeung jampena dahayang dipika bogoh. Sakapeung geus henteu inggis disebut atawa disamarutkeun jeung awewe bangor, nepi ka daek idak liher di imah leutik nemonan janji pasini. Nyucudna pisan nepi ka kolu ngalanggar susila timur, awewe daek ngajakan ka lalaki sasatna nawarkeun maneh. Tah eta kabeh kahinaanana anu katarajang asmara papa. 5. Asmara turida. Ieu mah 2 kali asmara. Asmara hartina cinta, turida oge hartina cinta keneh. Bisa oge ku urang dihartikeun asmara ditimpa asmara, nepi ka asmara-asmara atawa asmara anu kacida pisan bangetna. Anu katarajang asmara turida biasana henteu bisaeun narima paham jalma sejen. Lamun lain manehna, batur mah kabeh ge salah. Anu gering kitu, rarasaanana di dunya teh ngan maranehna bae duaan. Dina hati tara nolih ka jelema sejen. Patali jeung eta, maranehna geus henteu era-eraeun deui ngalakukeun pagawean cinta di mana bae. Paduli teuing dinu loba jelema keun pagawean cinta di mana bae. Paduli teuing dinu loba jelema oge upamana hotel dina trotoar anu rame, lempang silih beuli cangkeng tengah poe ereng-erengan di pasar baru, terumpak beca bari kokodok atawa kokorobet, silih cium di panglalajoan jeung sapapadana. Sakul gawe asmara anu ilaharna dilakukeun di nusuni atawa di kamar anu mareundeut, eta dapikeun maranehna mah aya jeung eueuh nu sejen teh sarua bae. Ana digareuing sok nyorongot, naopenan teuing kana kalakuan batur dan teu ngarugikeun ieu ka maneh. Da samarukna urang bakal rugi upama maranehna silih cium, silih gegel nepi ka silihakan teh. Padahal urang mah dumeh asa rarujit bae nenjona ngageuh-geuhikeun soteh, asa nenjo coet dina meja tulis. Lamun kasibat asmara turida keur parang nyorangan, tampolana kalakuanana teh teu beda ti anu nyicingan rumah sakit Cilendak Bogor. Anggal atawa guguling sok dicipta si manehna, diajak ngomong sagala. Komo lamun aya potretna mah. Ceuk paribasana maneh nampoled ku dahdir balas diciuman, nepi ka dikenyotan cara anu nyok keong. Kitu deui barang-barang pamerena, karepna mah henteu lesot-lesot tina awakna, ditatap, diusap, diteuteup, disisieup. Surat ti si manehna duka sabaraha ratus kali dibacana, masih geus apal cangkem ge. Dan nepi ka apal kana molongona o, bengkungna u, ngambaina ye, ringkalna s, jeung jabati eta. Rarajeun sok ngagandengan batur ku hariringna, anu biasa mah satimu-timu sabelong bentor. Mun teu kitu mata kripuh purah nyeusehan, da sirikna teu unggal jam disalin teh. Dina umumna jelema anu keur katerap ku asmara turida teh sok onredelich, henteu bisa narima paham batur, sarta ana manehna mere paham ka batur sok hayang bae ditarima sanajan tetela salahna. 6. Asmara dana. Dana di dieu hartina pamere atawa beberean. Asmara dana hartina pamere atanapi beberean anu keur bogoh. Sanyana hal ieu teh lamun wajar jeung munasabah mah henteu mata kitu kieu, malah lucu nu aya. Tapi eta ana geus edan mere. Sagala dibikeun, sagala anu manehna resep dipahugikeun bari henteu ngitung nah anu diberena resepun atawa butuhun. Sakurang-kurangna nah eta pamere teh beunang dipake aya gunana atawa henteu. Beda jeung anu keuna ku asmara papa nepi ka daek maok atawa nodong atawa korupsi, hayang nyenangkeun ka bogoh. Ari nu keuna ku asmara dana mah henteu nepi ka kitu, ieu mah dumeh sagala dibikeun. Nepi ka aya dongeng magar aya lalaki mere kolotok ka kabogohna, basana teh lumayan sugan engke parang boga munding, ieu kolotokna ti kakak gantelkeuneun. Atawa aya awewe mere sisir ka kabogohna anu saumurna sok dicukur bolenang bawaning ku hayang mere. Tegasna sakapung mah pamerena teh
sok anu teu uni, anu diberena ge saenyana mah henteu hayang-hayangeun acan nampanan. Lamun seug lain jol natif si manehna mah wah dialungkeun kasusukan bawa ningku hayang nyenangkeun ka bogoh upamana si asban mang meulikeun surutu keur pimitohaeun sapeti padahal nu dibere teh tara udud. Leuwih atoheun upama dibere peuyeum 3 lonjor atawa si asban teh mang meulikeun minyak seungit cap jangkrik ka si miah padahal karesep si miah mah kana minyak cap kadal. Contoh sabalikna agan nilis pangyieunkeun gantungan koran disulam diendah-endah pikeun den acep anu teu ngalanggan mangle-mangle acan. Atuh gantungan koran anu sakitu endah tur manisna teh ngan ukur dipake neuneun semir sapatu jeung elap katut sikatna nepi ka curang cerong. Tah eta gagawean jelema anu karanjingan asmaradana teh. 7. Asmaragama. Sok aya nu nyebutkeun yen ieu teh ajian Arjuna anu watekna bisa patepung rasa jeung awewe sanajan henteu paantal kulit. Nu nya mah asmara hartina cinta, ari gama hartina kalakuan atawa polah. Asmaragama hartina paripolah anu cinta. Sok kumaha ari nu pada geget cinta? Ah piraku ari urusan kitu kudu dibejer beaskeun dijalantrahkeun di dieu mah. Tah eta kalakuan eta anu sabener-benerna disebut asmaragama teh. Kalakuan anu sararea bisaeun kalawan teu kudu sakola. Stop. Urang balik deui ka Arjuna jeung anu cenah magar ajian teh. Lamun nya eta teh ajian lain sifat-sifatna gering asmara, nah pantes sarta perlu Arjuna boga ajian sarupa kitu. Arjuna teh apan satria pinandita, manusia pinter serta luhur budi, prajurit sakti mandraguna, lalaki kasep pemujian istri, jelema jatnika, daya susila. Walhasil masing tebogan pelet atawa asihan ge unggal jelema geus asih kabeh iwal karna jeung Kurawa anu sentimen. Asa piraku pantaran Arjuna make sarakah ngagugulung ajian pikeun ngaduyung awewe, asan teu logis tah. Lamun kitu Mupusti Danurweda, Rigweda, lain Sirwedal, Karmaweda jeung sabangsana nepi ka Upanishad pohara kahartina surup sarta luyu jeung pasipatanana satria pinandita prajurit sakti surup deui kana harkatna Pangeran Dipati anu henteu kaciri aya cacat atawa nodana. Catetan ieu pedaran kantos diwalangkeun di Sakola Dalang Bandung. Tamat cenah pamirsa. Carpon anu judulna Sabta Asmara. Sakitu anu tiasa kapihatur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.